Kek badai tumaros dupi kampung tumaritis teh leres ieu Bapak. Sumuhun nun. Leres sumuhun. Nuhun atuh. Dupi salira teh saha ngaranna? Upami di persanten Masim Kuring teh Ki Sabda Palon. Ki Sabda Palon. Aya tamu Bapak. Heeh, Jang. Lingi. Iya. Yang tidak dikenal. Ai suka da indek tiga brus. Nya moal atuh. Bibirna suka teh kitu. Sili ome anjing bahatur nu salah bere pitutur. Nanti pas pada natu di palang atin antara takabur. Lagu naon ieu teh margenah-genah teuing. Di tempat ieu Karang Nunggal ieu teh. Ulah kaget we ieu kedatangan urang. Ih sawios mangga. Kumaneuar nu kitu, heeh. Geuna teh lagu eta. Omateng pahiri-hiri tandarkeun citra mandiri ulah waras suka seri mun tan panggih jati diri Kumangtean kumaha coba ngedakeun gerantas hate naon atuh sok naon caritakeun ngabogaan boga naon cita-cita can laksana naon anu cita-cita teh atuju sok cacarita maksud hayang ngajungjung dah raja seni sapanjang aya keneh Pak Haji Sidik teh dilaksanakeun sareng ibu adani seni Sunda Pak Haji Sidik anu mulia naon deui Mika emang Pak Haji Dedeh Hermawan miara kabudayaan geus ngajadi kewajiban putra Sunda harus cita-cita kacang kumaha ngegempan ngajaga tur ngemumule pikeun kagungan bangsa hayu rampa saluyu kumaha sing saletang sabajangna kumaha teh mamahaan kasenian
hajah nini Kumaha Fitri ngajadi cicirengmu yang bangsa kumaha Cempias Pak Haji Kohar Somandi ngan ukur ajen kaget kunirahan ningali ingkang sampun prapta Durgala denta kapersantenan Duryodana sampun tumugi dateng ngarsa kuniraha ngandika lu naon detina ti corona teh euy tanyakeun kayaknya kolecer bahadom juga nama Kek bade tumaros dupi kampung tumaritis teh leres ieu Bapak. sumuhun nun Leres. sumuhun Nuhun atuh. Dupi salira teh saha ngaranna? upami di persanten Masim Kuring teh Ki Sabda Palon Ki Sabda Palon. leras atanapi Semar ya Semar Loh, luas euy. Semar. sumuhun Ai eta anu tukang pun anak kita abdi Komar sih cepot sanes Komarna sia teh ai itu nu tukang. abdi Parto Aduh. anu sok dina bala-bala Lain bala-bala ngelaba gitu na sia teh. Jual gitu pistol teh. Nah, Benar itu Semar. sumuhun Geus pangi. Geus pangi. Ngaran Semar. Eta geus pangi. Eta ngaran Semar. Geus pangi. nah euy kawas nu atoh papanggih jeung bapak dewek teh borek nagih jika nu bunga boga hutang teu sugan pinjem duit ka bangkrut nah sapertos nu atoh kulan penak sareng pun bapak teh Ih, lain atoh deui. bogoheun meureun Uluh maksana naon antara pribadi dudukun pan ieu teh paranormal kulan